Para mitra sadaya, alhamdulillah wa syukurillah. Atuh Mang Jaya tiasa ngawitan di ngadongeng atanapi nuju ngabantun carios enggal para mitra ngawitan deui carios enggal anu mana Mang Jaya bade ngabantun carios enggal judulna Rusiah Curug Cikidang karangan Ki Leuksa. Mangga atuh para mitra etang-etang hiburan pangbeberahmana Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng etang-etang hiburan bae para mitra sadaya kitu nya. Nuhun cenah naon deui cenah urang Mang Jaya lah hiburan we kitu. Nuhun kitu nya para mitra tadina ieu dina carios nyambung judulna Rusiah Curug Cikidang mugi katampi kalayan kabingahan. Atuh ayeuna nembe bagian kahiji Mang Jaya ngaturkeun nuhun hari waktu isuk-isuk jam sabaraha cenah amun ceuk ieu can para mitra sadaya waktu isuk-isuk teh nyaeta antawis jam 5 juga jam 10 namina isuk-isuk keneh para mitra atuh cek urang Sunda mah ieu nyebat isuk-isuk teh dugi ka jam 10 mah para mitra di jam 5 enjing-enjing subuh dugi ka jam 10 teh isuk-isuk cenah namina masih kena isuk-isuk para mitra kitu nya. Mangga atuh dongeng urang lajengkeun carios nyambung Rusiah Curug Cikidang karangan Ki Leuksa dina bagian kahiji wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna dongeng engal para mitra itu. Aduh kebiasaan ieu para mitra manawi teh lajengkeun ieu teh geuning mitemean deui para mitra. Aduh mitemean deui carios Rusiah Curug Cikidang. Ieu teh para mitra Rusiah Curug Cikidang. Janten dongeng engal ye karya Ki Leuksa para wargi Rusiah Curug Cikidang kasangakeun. Janten ieu mah sanes neraskeun hanca para mitra namung mitemean deui ngawitan ngadongeng carios engal carios nyambung judulna Rusiah Curug Cikidang. Di dongeng karya Ki Leuksa mangga atuh sateacan dongeng dilajengkeun saur Ki Leuksa teh dongeng ngan sakadar karangan fantasi para mitra. Daya nu leresna cenah para mitra ieu mah sakadarna ge dongeng atuh. Pilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten margi dongeng teh di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus kitu para mitra nu mawi mangga urang sami-sami hanca bae atanapi urang kawitan bae carios nyambung judulna Rusiah Curug Cikidang karya Ki Leuksa. Sumangga Mang Jaya sapara kancat ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu ayeuna urang dongengkeun kaayaan waktos Sariak Layung. Wanci Sariak Layung lemur Cibonteng ka Cidahegarna. Malah mah jiga nu kahibaran ku cahaya emas, hurung ngempur lir emas nyangling, langit lenglang tay aling-aling, namahan asri kana endahna alam mangsahan. Manuk-manuk recet di sarada pate malanjeng sora tongeret nureang patarik-tarik. Kawas nu cerik jejeritan peda beurang bakal sirna. Ganti ku peuting nu sepi jempling. Bubuhan di lemur pagunungan, atuh wanci kitu teh sok rus ras inget kanu lain-lain. Sok ngawawaas kana kaayaan kota, nu sing sarwa enah jeung lucu. Najan panon poe pareum ge di kota mah sadia pikeun gantina. Tapi di kampung mah lamun geus liwat Sariak Layung teh tangtu kana poekna. Meredong taya pisan pi kebetaheun di imah ge saukur dicaangan ku lampu cempor anu meletet leutik. Saleungitna cahaya layung kaayaan jadi poek mata keung. Pangeus si lemur simpe rehe comrek taya nu wani ngulampreng kaluar. Komo ari kolot mah kawantu carape tas digawe di sawah atawa di huma. Reup peuting teh tuluy bae patinggal loler tampolana kebat tibra nepi ka subuh. Tapi di hiji imah nu pernah nada di sisi harita teh masih keneh kadenge nu pating gerendeng ngobrol. Tapi katara bangun nu ngandung kabingung sabab teu disamaraan ku seurit kembangna bunga.
Estudaria sarta pinuh ku kasusah horeng kula warga miskin nu keur ngamitan jalma gering. Hiji jalma nu umurna kira-kira umur 30 tahun, 35 tahun keur ngajoprak bari humarurung. Diriung ku indung bapana dikemitan ku tatanggana da puguh geus aya mingguna gering. Nu gering ngaran Mangkurip. Panyakit panas tiris jeung sok sasar bae. Jiga nu kasibat atawa aya nu ngaganggu ku bangsa lelembut. Komo da zaman harita malamun aya nu gering teh tara dibawa ka dokter. Da puguh kana ngaranna oge teu pati wawuh nu sok dipuntangan tulung teh tayalian ti dukun atawa kolot nu geus legok tapak genteng kade. Atuh dinanangtukeun panyakit teh lolobana mah ditudingkeun ka bangsa jurig atawa siluman dedemat dedemit anu sok sanajan can puguh bener hentena oge para mitra. Tuh eta zaman baheula eta para mitra, zaman kapungkur baheula pisan gitu. Ari ayeuna mah teu atuh. Teu damang mah engal we ka dokter lah. Puskesmas gitu mah gitu. Kitu para mitra lah dar atuh ka dukunna ka bina-bina. Aya dokter seueur atuh nu geus puguh sakola dina bidang kasehatan. Atuh puskesmas aya, rumah sakit seueur atuh ngajagrag para mitra mangga urang sami lajengkeun. Para wargi anu mulia. Ari Mangkurip boga pamajikan ngora keneh ngaran Oon, geus boga anak awewe hiji kakara umur 1 tahun. Kulantaran salakina katelah Mangkurip atuh jadi kabawa ku pamajikanana, najan ngora keneh ge beleg ngelah bi Oon teh tara nyebut cece atawa nyai, nyebutna teh bibi. Harita aya genepan nu kemit, di antara nu ngaran Aki Santri. Aki-aki rapekan sagala diulik taya nu kaliwat. Kana anyam-anyaman pinter, kana ilmu panemu luhur, kana tatanen, kana nguseup atawa ngaheurap tukang. Kana moro jadi kokojo malah ka awewe oge pangbangheunana sarta kasohor sok ngajualan pelet nu mati. Iya ye, dukun pelet ye. Sigana ngajualan silege terep ye. Kalau ngideng orang mitra. Tapi najan kitu ge pada ngahargaan ku jalma salembur. Lantaran ari laku lampah nama hade, loba picontoinana, loba turutaninana. Jeung loba ilmu nu alus pikeun dipulungan, atuh awakna najan leutik ge cangker, tanaga tara kapeped ku lalaki nu umur 20 tahunan. Malah kungsi gelut cenah jeung bagong nu eleh bagong nepi ka paeh dibantingkeunana. Hiji deui nu katelah Bahjilun, jalma beunghar di eta lembur. Geus boga pamajikan 2 kali tapi teu aya nu lila ngan ukur sakedeung. Malah ayeuna ge boga pamajikan nu katilu kalina ngan teu diparengkeun boga anak. Umurna can kolot-tolot teuing beda 15 tahun majeng Mangkurip. Tapi sok disarebut abah we ku sarerea ge. Peda awakna jangkung gede jeung pinter main po. Sarta katelah ku bapana mah geus kolot. Hapunten, sarta ku bapana nu geus maot. Bapana teh ngaran Bah Bongkok, sifat Bahjilun beda jeung batur. Resep heureuy resep campur jeung nu ngora, malah ulin ge sok jeung para jajak. Sanggeus kira-kira 3 jam ngariung bari ngobrol kanu teu puguh. Nyaritakeun ka aya nu gering jeung sabab-sababna akhirna Bahjilun ngajukeun pertanyaan ka Aki Santri nu keur ngelepus udut. Ki, Mangkurip geus 3 minggu gering. Can aya robahna. Padahal ubara geus rupa-rupa teh cik kudu kumaha ye. Narek dirariung wae nu gering teh atuh kumaha kieu. Cek Bahjilun bari neuteub manehna karunyaeun pisan ka Mangkurip. Lantaran sobat medok ari babarengan moro mencek. Nu sejen jempe kabeh paneuteub tamplok ka Aki Santri. Nunggu jawaban susuganan aya nu keuna pikeun anu nulungan ka Mangkurip. Komo bi Oon mah meni daria pisan tapi teu ngomong. Harita teh para mitra. Ieu eta teh ceuk pamanggi Aki mah. Jangkurip teh aya nu ngaganggu. Lantaran kungsi asup ka hiji tempat anu sanget teh. Ngan Aki can bisa mastikeun naha ku siluman atawa ku jurig cai. Jeung deui teu nyaho naha di mana tempat nu sangetna teh. Tapi ieu mah bisa ditanyakeun ka Nyi Oon, sing caritakeun atuh ka Aki Nyai.
kungsi liar ka mana manehna teh nu gering teh? Nya ka leuweung, ka sawah, ceuk aki santri bari ngareret ka Bioon. Nu harita keur diuk gigireun salakina. Tah bener. Kudu kanyawan heula mimitina. Ka mana liarna? Kade bisi ngalasuluh ti astana. Bisi ngalahoe ti juru tilu. Sebab bisi cara si kideung geuning nu sasab di leuweung. Pan terus paeh geuning. Bah Jilun milu nanya panon melong ka Bioon. Ari nu emut mah Kang Kurip teh ngalah cariweuh. Cariweuh ti sisi leuwih ti Curug Cikidang. Harita teh dititah ku Aki Uli basa incuna rek ngemahinun. Tak kitu nu kanyahoan ku abdi mah Aki. Jawab Bioon tegas sabab ngah manehna inget keneh. Basa Mang Kurip barik ti leuweung teh awakna tuluy ngagibring panas tiris, malah teu daek dahar-dahar acan. Tah geuning kanyahoan ayeuna mah kumaha mun geus kieu Ki? Curug Cikidang mah da geus kasohor atuh jahil. Sok ngaheureuyan ka urang manusia. Panjang itu ge maotna di dinya, basa diseureud langir. Bah Jilun hariwangin. Lantaran geus kabejakeun yen Curug Cikidang mah mineng ngaganggu ka manusia. Teu kaop aya nu ngulampreng ka dinya, sok gering ripuh. Ari aki santri canemalan. Anjeunna mah ukur ungut-ungutan bari mikir. Ayeuna mah kahartieun ku aki santri sarta puguh mikiranana. Da geus kanyahoan mimitina atuh hilama pok aki santri nyarios deui. Lamun kitu carana pasti Jang Kurip teh aya nu ngaheureuyan ieu teh. Ajawa aya nu culika ka manehna. Keun urang pikiran heula ku Aki. Nah kudu kumaha ieu nulunganana. Sabab ieu rada hese lain pagawean enteng-enteng. Lamun kitu ditoel kunti babari. Aki sanggup ngubaranana ayeuna pisan. Haritas ulin di Curug Cikidang make heula atuh sabab nu ngageugeuh di dinya teh. Lain siluman leuletik kan eta teh nagara gede eta teh. Waduh. Siluman gegedean meureun Ki. Siluman naon atuh dah? Cek Bah Jilun bari neuteuk. Nu sejen silih reret malah aya nu ungut-ungutan tanda ngarti. Ayeuna mah geus boga taksiran nu pasti. Duh, lieur. Waduh, lieur tobat. Aduh, yang tiris. Kadenge Mang Kurip humarurung atuh nu keur badami teh kabengba. Tuluy Bioon nulungan heula salakina tarang dirancetan lalaunan. Tapi ku Mang Kurip teu karasaeun da keukeuh gegerungan humarurung mata kuatir. Ulah gugup Nyai, ulah gugup. Keun bae da moal naon-naon. Cek aki santri ngabeberaha teh Bioon. Ari nu sejen ngan ukur pating rarenghap bangun eungap milu capek kanu gering. Tak kitu panyawat Mang Kurip teh Ki. Sok atuh teraskeun mikirna. Na kedah kumaha nulunganana ieu teh. Hawatos di antep poe mah. Bah Jilun nanya deui kawas nu panasaran. Hayang geura nyaho kana carana ngubara nu gering. Harita aki santri tuluy nyarita deui. Ulah rusuh teuing atukeun urang salse we. Sabab ieu mah lain pagawean hampang ieu teh. Tadi ge ku Aki geus disebutkeun yen siluman anu ngageugeuh Curug Cikidang teh lain leuletikan. Nu hartina ceuk Bah Jilun teh mah siluman gegedean teh. Eta teh bener pisan. Siluman gede ngan lain gede warugana, tapi ieu mah gede nagarana. Gede kakawasanana, gede ambahanana, gede kabisana, sarta gede pangaruhna ka alam manusia. Hese ngelehkeunana lamun can nyaho kalemahanana ieu teh. Jadi pikeun nulungan Jang Kurip mah kudu kanyahoan heula rusia nu sanyana. Na kumaha ieu teh? Ku Aki ge can kapikir sarta can aya ilham nu nemongan. Keun sing sabar we heula. Urang pada mikiran jeung pada narekahan we. Jawab aki santri tetep tenang. Terusuh mutuskeun da bisi nyalahan ari gagabah mah. Waduh, susah tuh ari kieu mah Ki. Tapi najan kitu ge teu naon-naon lah. Keun kuring rek milu mantuan narekahanana. Asal ku Aki dibere pituduh.
Nah kudu kumaha migawena ite, cek Bah Jilun tetep daya pisan kasabaran. Dahayang buru-buru ngubaran mangkuri. Kieu we atuh, ayeuna mah wayahna we nya. Keke ite kudu mikir sararea. Naon kuda dipikir teh Ki? Bah Jilun nanya deui. Ayeuna wayah naon kira-kira nanya? Geus tengah penting acan ye deh. Aki santri kalah kananyakeun waktu. Acan Ki paling kita busa welas da beda karasana atuh. Tah. Lamun kitu mah Aki rek nita Bah Jilun. Nah daek lamun ditita nyusul ka Mantarja. Heuh kisi Ki Mintarja teh sina ka dia kitu bedakeun. Bedakeun we ceuk Aki kitu da moal burung daekeun manehna mah. Leng Bah Jilun mikir. Manehna rada seungah ari dititah ka bumina Ki Mantarja mah. Lantaran geus lain waktuna sabab Ki Mantarja teh hiji jalma nu kasebut inohong pikeun lemur eta mah. Yuswana aya kana 60 tahun elmuna luhur weduk jeung waspada permana tinggal. Usa lemur dijieun sesepuh malah dipiserab ku tetangga sadesa. Nah kalah kang ngahulang. Sieun atawa kumaha ieu teh? Hehehe. Jelag jelug borangannya. Wah atuh ieu mah mubah boga awak kidul mah. Sanes sieun Ki, era kadituna. Sabab ieu teh ban geus peuting, pasti anjeunna tos kulem. Teu sanggup ngaganggu kuring lah. Isin ngaganggu jalmi nu paros kulem teh. Hehehe. Bah Jilun mah tara pugunya. Ongkoh nanyakeun pagaweeun, tapi diditah kalaka isin. Nah kumaha atuh ieu teh cike pilih. Nah mending init ayeuna adawa isukan. Mun hayang nulungan mangkurip kudu init ayeuna. Lamun teu hayang nulungan nya kajeun teu naon-naon. Cek Aki santri bari neuteup ka Bah Jilun. Atuh rada eraeun Bah Jilun teh manehna teh buru-buru ngajawab kalah ka ngahuleng, teu buru-buru ngajawab kalah ka ngahuleng mikiran caritaan Aki santri. Muhun atuh Bah, punten we atuh sing hawatos kanu gering. Wayahna pangneangkeun Ki Mantarja da anjeunna teh tos luhung. Mamanawian tiasa ngalanongan anu keur gering, cek Bioon milu nyarita. Siga nu ngajujurung ka Bah Jilun sangkan init nyusulan Ki Mantarja. Atuh beuki bingung we Bah Jilun teh sabab asa kagok jeung era ari kudu ngageuingkeun Ki Mantarja mah. Kawan tuh hiji jalma nu pada ngahargaan. Enjing atuh Ki lah manawi moal angkat-angkatan tebih, cek Bah Jilun bari nyerenge. Manehna keukeuh teu daek. Ari dititah init mah atuh Aki santri jeung nu sejena ukur colohok bengong. Kawas nu hanyakal ku pamadegan Bah Jilun anu kurang teteg. Ih sok teu pugu Bah Jilun mah nya. Ongkoh hayang nulungan nu keur gering. Ari dititah ini teu daek. Keun bae atuh rek diteang ku Aki. Susuganan anjeunna teu acan kulem. Cek atung Aki santri nangtung. Maksudna marek init nyangan Ki Mantarja teh. Bah Jilun teh teu jadi samar pola, apun jadi samar pola. Era jeung bingung ku caritaan Aki santri, akhirna pok ngomong. Oh, sawios ku abdi Ki. Duakeun we lah sing hasil. Ulah aya halangan harungan. Emang sonten kene teh acan tengah wengi. Kitu pok-pokanna teh bari nangtung. Rek init ningalkeun imah mahkuri. Atuh Aki santri jadi muncereng siga nu keheul asa diheureuikeun ku Bah Jilun. Asa teu dianggap caritaanana. Ieu teh kumaha si Bah teh? Pikiran teh tara junun teuing. Ngalilieur kana sira Aki. Awas nu pikun jeung atuh rek init mah buru-buru tepungan ka ditu. Sugan we teu acan kulem. Gek Aki santri calik deui ari Bah Jilun mah ukur ungeuk bari seuri. Lewas init deui teu ngareret kanu ngariung. Bah Jilun ngarasa era akhirna mah najan hoream-hoream ge maksakeun bae. Ngajugjug ka bumina Ki Mantarja. Kaayaan beuki jempling peuting eta kacida mata keungna. Ari rantalan jalma-jalma geus tali brasare lolobana mah teu nguruskeun naon-naon. Sora jangkrik reang di sarada patemalan jeung baturna. Sakapeung sok diselang ku sora lonok di kebon roai. Para mitra kaum dangu. Dina kaayaan kitu Bah Jilun leumpang sorangan mending ngungkug siga nu rusuh pisan.
Ari ku peuting jeung kuno lain-lain mahlu dengan tapi sok era ku jalma nu dianggap sesepuh. Nu matak harita ge ngagedig leumpang muruka bumi Kimantarja. Tapi barang geus tepi Bah Jilun ngarandeg siga nu seunggah. Hoream uluk salam bisi ngaganggu kanu nuju kulem. Bah Jilun ngajanteng hareupeun golodog di baturan ku sora jangkrik. Kumaha ngomong nanya? Kagok aing asa teu pati wani ngahudangkeun ukur kulem teh. Tapi aing teh diharapkeun pisan sangkan bisa ngiringkeun Kimantarja ka Imam Mangkurip. Kudu kumaha atunya? Cek hate Bah Jilun bari melong kana panto imah. Nu geus nutup tananing geus sarare pribumi teh malah lampu gantung ge pareum nu katempo teh iwati lampu cempor di tengah imah. Samemeh Bah Jilun meunang putusan panto imah ngadadak muka. Barang lol tetela nu kaluar teh Kimantarja. Hiji kolot nu dedeg jeung salirana jangkung badag disebut Kimantarja soteh lain aki-aki. Tapi geus kitu we katelahna kolot budak ge nyebutna teh Kimantarja. Lamun cumarios tegas tara bulat beulit jeung tara nyarioskeun teu pugu. Estu saperluna bae nu mataku sarerea padami kaserab. Sabab tara aya cariosan nu pasalia jeung kanyataan. Aya naon, Bah? Nah, tu lain asup, cek Kimantarja bari turun kana golodog. Soca mencerong ka Bah Jilun nu bangun reuwaseunaker. Bade aya priyogi ka salira. Punten we ngaganggu ieu kumaha atunya? Kalintang pentingna ieu teh, jawab Bah Jilun bari maju salengka. Tuluy mangut tanda hormat panon melom ka pribumi. Nah, aya naon bangun pentingna keur saha nu ngonangna? Sumun aki santri nu miwarangna teh. Anjeunna nuju ngemitan Mangkurip, panyawatna teh aya robihna kalah ka Beuki Parna, jawab Bah Jilun. Bari tetep nantung di buruan teu wani asup. Oh, dititah ku aki santri. Paek daguan heula tu kuring. Kuring rek disarung heula. Tiris di malah. Kituna bari sup deui ka jero imah. Teu nunggu jawaban ti Bah Jilun para mitra puguh we Bah Jilun meuni bungaheun. Sabab teu kudu uluk salam pribumi siga nu geus nyahoeun, malah mah Bah Jilun ngupat jero hatena. Heran aing. Ngintip atawa kumaha Kimantarja teh? Siga geus nyaho we kadatangan aing. Ujug-ujug muka panto we. Pasti anjeunna geus uningaeun kana kadatangan aing. Jelema ruhung teh atuh Kimantarja malin jelema samanea. Malah kasebut weruh sadurung winara. Cek hate Bah Jilun bari neuteup kana panto. Pikiran ngemplong ayeuna mah sabab du dipika paur teh geus kaliwat. Bah Jilun nungguan kalayan sabar ngajanteng di buruan ngadaguan Kimantarja teh. Teu kungsi lila para mitra torojol Kimantarja bijil. Tuluy turun ka buruan bari nyarios, malah mah tuluy leumpang pangheulana. Ayo atuh urang ka Imah Mangkurip. Kabeneran kuring teges de dua peuting teu ngalongok sabab ripuh ku pagawean ieu teh. Unyuk subang mangga braduanana ini. Ngajugjug ka Imah Mangkurip nu angangna kira-kira 200 meter ti dinya. Kahalangan ku jalan jeung tajug ari kaayaan beuki peuting bae sepi jempling mata keung jeung kacida poekna taya bentang anu temong. Teu kacatur lilana di jalan Bah Jilun jeung Kimantarja geus tarepi kanu dijugjug. Duanana langsung asup ka imah lantaran dina golodog aya nu ngadaguan saurang. Kawas teh sabar hayang geura tepung jeung Kimantarja. Atuh barang jol teh tuluy di muka panto. Sarta tiluan sarila dina samak ngariung anu gering. Haturan Kimantarja, hampura we aki teh kumawani ngangkil salira ieu teh. Lantaran aya perlu nu kacida pentingna nu kudu direngsekeun ayeuna ieu teh, saur aki santri. Bari rada ngised calikna ngagehan tempat anu kakara jebul. Sawios ki, teu kitu ge geus aya maksud ti urang keneh kuring teh rek ngalongok Mangkurip. Untung bieu teh basa rek turun teh aya Bah Jilun di buruan. Keur ngajanteng we jiga nu bingung. Palon Kimantarja bari melong ka Mangkurip. Nuker ngalempreh harita teh para mitra.
Kawas nuripuh di pencetan tarangna kudu jadi pamajikan anak sabab lieur cenah. Oh jantan kitu nah atuh Bahjilun make ngajanteng we di luar. Nah tuh wani asuh kumaha? Tetela era jiga nate meleunya jiga lain kolot we. Aki santri imut bari ngareret ka Bahjilun. Nu alangah elengeh eraeun. Tandeg ge. Ngajanteng sote capek keneh. Daeta lu bade uruk salam teh sakumaha biasana. Kabujeng aya nu bijil horeng teh. Sungun ieu nun. Cek Bahjilun bari nunjuk ku jempol kaki Mantarja. Heueuh, keun we dangeus. Pokona mah asa nu diangkir datang. Carana mah kumaha we? Kaina urang badami nu leuwih apik. Nu tenang jeung daria meungpeung rineh wayah kieu mah moal kaganggu ku barudak nu sok garaneng bawakuna teh. Aki santri ngamimitian muka obrolan anu penting lantaran aya maksud anu kacida diperlukeunana keur ngubaran mangkuring. Nah bade aya naon kuring teh ki? Asara reuwas ting ieu teh rek ngabadamikeun mager huma atawa kumaha? Mangga atuh geura guar nu jelas ieu ngarah kuring teu ngarasa panasaran. Ki Mantaraja mani geus teu sabar. Hayang geura nyaho kana pamaksudan aki santri. Sadengkeun nu araya di dinya jarempe bae marlong kadua inohong nu rek badami penting. Ieu nu dimaksud ku aki teh nya. Kulantaran mangkurip teh gelingna geus beda geus rada lila jeung rada beda ti batur. Aki teh jadi mikir dua kali. Bet boga sangkaan. Non teh bersangkaan goreng kanu lain-lain. Sabab mangkurip teh sakapeung sok sasar. Sakapeung jiga nu waras, tapi teu daek cacarita nu bener ngahulang mah ngajentul. Aki teh boga sangka yen mangkurip teh lain keuna ku panyakit biasa, tapi ku panyakit nu luar biasa. Sajabati kitu tadi aki naros ka Nyi Oon yen mangkurip teh cenah. Meme geringna kungsi ulin ka sisi leuwih Curug Cikidang. Sedang eta tempatnya apaan geus mineng aya kajadian nu matak leuwas. Dina hal ieu mah salerea ge pasti geus pada nyaho. Da geus lain rusiah deui tak kitu. Ku kituna aki teh aya ilham pikeun ngubaran mangkurip. Aya jalan nu bisa dipilambah ku urang nyatana ku jalan maluruh Curug Cikidang. Susuganan aya laratan nu tangtu. Aya beda nu jelas ngeunaan mangkurip. Nah kunaon pangna kitu teh kasibat atawa anu ngaheureuyan atawa aya nu jahil ka dirina. Pokona mah kumaha we kajadianana sangkan kanyahoan. Tak kitu maksud nu utama mah. Teu jauh tina urusan nu gering teh, saur aki santri bari pepeta. Sakapeung nunjuk kanu gering, sakapeung nunjuk kana dada anjeunna. Malah sakapeung nunjuk ku jempol kaki Mantarja. Sedang nu diajak nyari tangan ukur unggut-unggutan, rada tanggah bari panon mah melong kala langit imah. Cek sareretan mah jiga nu hare-hare, padahal tenget pisan ngabandungan. Para mitra anu mulia, harita Ki Mantarja tuluy nyarita. Hartos atuh jadi maksud aki teh bade nulungan mangkurip, nu dieu teh damang. Tapi kumaha nu bade dijalankeun ku aki? Naon margi ngonang ka kuring atuh? Cek Ki Mantarja bari neuteuk, sila beuki rekep ayeuna mah katempo darianaker. Ari salajengna mah kieu. Aki teh memang geus kolot, tapi ari ilmu mah sahanapeun Ki Mantarja kitu tah. Aki rumasa pangarti handap kene. Loba anu can kakeupeuh ku pikiran aki. Jadi aki teh terus terang we. Pokona mah rek boboleh we kitu tah lah. Minta tulung ka Ki Mantarja teh pikeun narekahan mangkurip. Nya kumaha carana? Prak we atuh pikiran sing landip datang tu Ki Mantarja langkung uninga. Tak itu maksud aki teh susuganan aya milik we bisa narenggahan nu gering. Ari sabab karunya diantep wae mah. Mangkani keur usum digawe ieu teh keur mejeunna loba cabakeun. Si kumaha carana ieu? Dari kaya nu gering geus yakin kitu mah ayeuna mah bisa dipariksa nu leuwih yakin.
Kimantaraja teu buru-buru nemalan. Kalaka ngahuleng siga nu mikir komo deui nu sejen mah taya nu wani nyarita. Jarempe bari ngadaguan jawaban ti Kimantaraja. Bioon colohok leungeun masih keneh nyekelan tarang mangkurip, hate panasaran hayang geura ngadenge putusanana. Kaharti atuh ari kitu mah jadi aki teh mah serahkeun ka diri kuring pikeun narekahan mangkurip teh meureun nya. Tapi kipan kuring ya apaan kanyahoan ku aki jeung ku sarerea naon ka bisa kuring. Da teu aya leuwihna tilu sejen dengan ukur boga kawani wungkul kuring teh. Cek Kimantaraja ngahanapkeun diri. Nyarita tegas jeung mata kaharti tapi lain hartina teu hayang nulungan. Kanu gering tengan bisi balarea salah sangka. Bisi magarkeun bakal hasil lamun diubaran ku Kimantaraja. Padahal hasil jeung henteu namah gumantung kana widi ti Gusti nu Maha Kawasa. Manusa ngandar mah ikhtiar anu yakin henteuna salilana. Apunten. Nu yakin henteu salilana hasil para wargi. Percanten pada badinya nama. Aki ge ngartos ngan lamun dibandingkeun jeung nulian. Kimantaraja teh aya keneh pujulna. Malah bieu ge apa nyaulkeun geuningan ukur boga kawani wungkul. Apa nu sejen mah kawani ge teu boga, buktina ki sorangan. Ari ngarti geus, tapi ngajalankeun tareka can wani. Da rumasa aki teh dan ilmu aki teh can cukup gitu. Nu matak maserahkeun ka anjeun supaya ditarekahan. Keun wae ulah mikiran hasil jeung henteuna. Ieu mah urang jalankeun heula ikhtiar nu ikhlas. Dari hasil jeung henteuna mah aya deui nu nangtukeun nyaeta Gusti nu Maha Kawasa. Tah kitu maksud aki teh muga-muga we katampi ku salira. Ulah seueur nu diebutan margi saha deui nu bakal nulungan ka mangkurip. Upama lain urang nu kasebut ngarti, tak gitu. Huleng deui Kimantaraja mikir. Kulit tarang ngariut nanakeun mikir nu daria henteu gagabah rek ngajawab teh. Sabab bisi teu saluyu jeung kaayaan, bisi teu sarua jeung tujuan aki santri. Atuh nu ngariung teh para mitra jempe deui teu ngaganggu kanu keur mikir. Nu kadenge iwati sora mangkurip nu humarurung lalaunan. Lila-lila Kimantaraja nyarita deui. Nya ayeuna mah kieu we tuki. Kuring moal waka nyangupan sababna nya ge boga ilmu saeutik, moal waka digunakeun. Bisi teu mahi keur ngungkulan bangsa siluman atawa jin. Jeung dican kanyahoan nu yakin. Bisi mangkurip teh lain gering kudu kitu. Daina putusanana kieu kuring menta waktu 2 peuting. Rek mikir bari nalungti kaayaan mangkurip. Tapi kade ulah salah. Ieu mah lain ngubaran, lain rek narekaan sacara langsung, ngan rek neangan heula fakta nu nyata. Nya kumaha kaayaan mangkurip teh? Nya bener-bener kausap setan atawa kumaha? Lamun geus kanyahoan sabab musababna, muga-muga teu hese teuing ikhtiarna. Tak kitu we kasanggupan kuring maki. Moal waka sasanggupanan. Tanya, moal naon atuh mangkurip teh. Sabab 2 peuting japan nu gering teh lila pisan. Beda deui jeung nu cager najan 1000 taun ge asa sakedeung. Dari karasana ku nu gering maripu atuh. Moal naon. Cek rarasaan mah moal balaki balai gede. Wayahna we. Lara saeutik mah da puguh kitu biasana nu gering mah. Teu aneh lamun aya panyakit nu babari datangna. Tapi harare serek balikna. Kitu deui nu tumiba ka mangkurip asa taya bedana atuh, jawab Kimantaraja. Bangun nu tenang naker estu mata greug-greug pikeun nu ngariung di dinya. Lantaran lamun Kimantaraja geus nyarios kitu, biasana mah tara naon-naon. Waktos naseep di para mitra sadaya.